Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugli para wargi kumandir ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ayatina dindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sata candi kawitan simguling umajak kanu tacan subscribe. Mangga diklik tombol subscribe na. Terus like, terus komen, terus aktifkan notifikasinya. Kanu tacan subscribe. Oke, kanu nemian ningali atau napi ngadengukeun kana channel. Sumangga di subscribe wae kayaknya asa-asa. Terus aktifkan notifikasinya supaya sim kuring langkung semangat tina ngupload carita Sundana. Mangga urang lajikeun bae jejer carita Sunda Jawara Pedang Emas dina bagian anu ka 33 na. Der kasadayana maranco. Berapati jeung anjeun memang hebat. Dah anjeun tak asup kapak kapakalangan tarung dina waktu Modrapati aya di tengah pakalangan tarung. Kula teu hayang tarung di dinya. Dina hiji mangsa kula hayang tarung jeung Modrapati di dieu. Di dieu mah bebas dek tarung, gogoleran, gogolepakan oge. Lantaran jauh ti pilemburan. Sok ayeuna mah abah mulang we. Pedang dalah di kumaha oge. Moal dibikeun bah. Lantaran eta mah amanah. Bikeun kula dina hiji mangsa mah bakal aya pewaris tunggal anu bakal dipasrahkeun ku kula ka manehna. Anjeun memang jawara anu hebat tur bijak Ludaji. Kula miang Ludaji. Nya sanggeus kitu mah Basirot lempang ninggalkeun pasir candana. Ludaji netep kana tonggongna Basirot nepi ka ngilesna dina pengkolan. Ludaji subharita teh ka jero imah nyikar meni cikidana mah teu apaleun di luar aya kaributan buktena we teu nanya nanaon. Kasugri parwargi cak urang tunda heula Ludaji jeung Nyi Karmeni ayeuna urang kocapkeun Aswina jeung Mbah Omed. Harita Aswina jeung Mbah Omed keur lumampah dek ka padumukanana anu baheula anu pernah nate dihandapeun Gunung Batu. Duanana harita jojorlatan sangkan teh tepi ka padumukanana. Terilah harita teh anjog ka hiji lembur, eta lembur teh anu diburak-balik ku si jubah hideung, si jubah beureum jeung si jubah hejo. Nyatana lembur keong. Jalma-jalma cingkaloler imah-imah jadi ruhak. Aswina jeung Mbah Omed molohok pasti geus aya jalma jahat anu datang ka dinya terus ngaruksak imah jeung maehan pengisi eta lembur. Kedatangan Aswina jeung Mbah Omed ka dinya teh ngajadikeun pengisi lembur anu masih keneh araya harita teh nyarumput dina buni. Aya anu nyumput dina tetangkalan, dina rungkun jeung dina solokan. Aswina jeung Mbah Omed jadi penasaran nah saha jalmana anu geus kumaha ngancurkeun eta lembur. Aswina dek nanya eueuh sasaha nya antukna mah terus we lempang jeung Mbah Omed. Anu nyarumput harita teh cing torojol ningali ka Aswina jeung ka Mbah Omed di tukang. Dina kayan kitu Aswina jeung Mbah Omed katingali harita teh di tempat sejen aya haseup menikeun ka ngelun. Tang teu we eta teh aya anu kahuruan. Pok Aswina harita. Tingali Bah, aya anu kahuruan saperti nama. Hayu karatu Bah, susuganan we jalma jahat teh kapanggih. Ayo Nyai, cilung cirilat. Dua cirim harita teh lompatan ngagunakeun elmu ngahampangkeun badan anu hebat. Aswina jeung Mbah Omed harita teh kaluar ti lembur keong terus lumpat ngaliwatan pileuweungan sakedeung. Terilah oge harita teh tepi ka lembur anu kahuruan. Ngaran eta lembur teh anu katelah lembur Cijedil. Cileng cirilat cileng. Aswina jeung Mbah Omed harita asup ka lembur Cijedil. Aswina jeung Mbah Omed langsung meuruk ka imah anu kahuruan. Imah anu kahuruan memang loba jalma-jalma loba anu cingkaruler mandi getih. Dua sukuna aya anu asup ka jero taneuh, aya oge anu nyangsang dina tatangkalan. Cigana mah dipabetkeun kana tangkal kai. Di deketeun imah anu kahuruan loba jalma anu keur carerik, imah ruksak kulawarga maraot. Seleungeun harita Aswina jeung Mbah Omed teu ngadeukeutan anu keur ngarumpul.
pok harita teh Bah Omed. Punten kasadayana, kula diketumanya saha jalmana anu geus ngalakukeun tindakan kajahatan samodel kieu. Seleuna harita aya pamuda maju ngadeukeutan ka Bah Omed. Pok harita. Sehari anjeun babaturan jalma jahat atawa saha ieu teh? Sanes kula majang, kula anu katelah Bah Omed, ieu Aswina anak kula. Ngajak kula tumanya. Bade maluruh jalma jahatna. Mun diantepkeun mah, wah, sakabeh lemur bakaruk sakatujang. Sere harita teh mancunung ka Aswina jeung ka Bah Omed. Pok deui harita si pamuda cemarita. Nyebangkeun kuring anu katelah unang, nuhun abah sareng teteh bade maluruh jalma jahatna. Eta jalma jahat teh geus init bieu pisan eta teh Bah. Ilmu kasaktianana luar biasa. Bisa ngaduruk imah jeung bisa mabitkeun jalma. Buktina we loba jalma anu nyangsang dina dahan tatangkalan. Ta eta teh make ilmu anu hebat tangtuna ge Abah. Nu matak abah sareng teteh kedah hati-hati. Margi eta jalma teh memang kabilang jago kolot eta teh Bah. Aswina jeung Bah Omed silih teuteup. Pok deui Bah Omed lantaran makin penasaran hayang apal ngaran jalma anu geus nyieun kakacauan di eta lembur. Saha ngaran jeung kumaha dedeg pangandegna jang? Jeung sok terangkeun ka Abah. Si Unang harita ngajelaskeun ka Bah Omed. Dedeganana eta jalma teh jangkung, make jubah hejo, make jubah hideung, jeung make jubah beureum. Ngan ngaranna mah teu apal, dat nyebutkeun ngaran Bah. Bah Omed jeung Aswina geus teu we jalma anu make jubah hideung, jubah beureum jeung jubah hejo mah nya si jubah hideung, si jubah beureum jeung si jubah hejo. Muridna Mundrawati. Nuhun kana keteranganna jang. Kula jeung Aswina miangnya, mudah-mudahan we dina hiji mangsa mah urang teh patapang deui. Mangga kasadayana. Cileng celat. Aswina jeung Bah Omed lumpat tinggalkeun pangeusi lemur cejedil. Saraya molohok titel Aswina jeung Bah Omed teh mangrupakeun jawara anu hebat. Urang tutur kena lampahan Aswina jeung Bah Omed. Duanana harita lumpat gancang pisan sangkan teret tepi ka lemur anu sejen. Dina waktu anu gancang harita geus tepi ka lemur anu sejen anu katelah lembur humbu. Aswina jeung Bah Omed langsung asup ka lemur. Kadenge harita aya anu sing perepet jeung sing jererit. Aswina jeung Bah Omed buru-buru lompatna. Kasampak teh si jubah beureum, si jubah hideung jeung si jubah hejo keur nyiksa jalma jeung ngaduruk imah-imah warga. Aswina jeung Bah Omed langsung ngalakukeun tindakan. Cileng celat, hiuk beureum katu Aswina jeung Bah Omed ngablesat kana tonggongna si jubah beureum, si jubah hideung jeung si jubah hejo. Hiuk cobet. Tolong jong, solontot, kubru. Tiluanana harita roboh dina taneuh anu ledok. Si jubah beureum, si jubah hideung jeung si jubah hejo karagiteun. Buru-buru nang tumbar jeung malikeun badanna ka tukang. Breh katingali Aswina jeung Bah Omed ngacergan ulak cangkeng aksi pisan. Tiluanana harita mundig-dig ambek. Pok si jubah hideung harita. Setan alas yang ngabongohan ka dewek. Kudu nyatria tuh ari dek kelut mah. Kalahkeun ngabongohan. Dasar goblok sia. Mun coba-coba ngabongohan dirasakeun sia. Aswina harita teh mureleng ka si jubah beureum. Tetel si jubah beureum masih kena hirup. Kitu carana mah dina waktu dipanumukan si jubah beureum teh, si jubah beureum pura-pura paeh sangkan salamet. Geninganan anjeun jubah beureum masih kena hirup? Teu naon. Dina waktu ayeuna kula bakal dipodaran kabehanana. Tingalikeun we, tingalikeun. Cakakak si jubah beureum harita seuri. Kumaha Nyai? Bade bercinta deh jeung Akang atawa kumaha teh? Nikmat kan Nyai? Nikmat pisannya. Aswina bisa ngarti musuhna mah panas karena hatina sangkan nafsu. Aswina tetap tenang harita. Sok maju coba beureum. Hideung, hejo. Tiluaneuna ge maju sakalian. Tangtu kukula diladenan.
Rakatak sejubah beureum ngawatek ilmu rongkahna. Si Aswina bagian dewek. Rubuhkeun tuh. Aki-aki peot kuduaan. Rakatak sararea ngawatek ilmu hebatna. Aswina harita ngagunakeun jurus tina kitab leutik. Gerakan silata memang lalaunan, tanaga lapis museur kana dua leungeun jeung dua sukuna. Jelung sujubah beureum harita teh narajang hiuk lengan katuna ngablesot kana pipin Aswina. Tapi edas can oge tepi kana sasaran. Hiuk cedak harita aya anu nampiling kalayang kedebut sujubah beureum harita rubuh. Bah, ka dieu bah, cing deukeut jeung kula bah. Bah Omed rikat ngadeukeutan ka Aswina. Rag Bah Omed cicing dina jarak 1,5 meter. Si jubah beureum, si jubah hideung jeung si jubah hejo ngarasa aneh. Ilmu kasaktian Aswina luar biasa hebat. Korejat si jubah beureum harita hudang, penasaran cigana nama. Cileng deui harita teh loncat. Hiuk wus. Tina perep katu si jubah beureum aya seuneu mancaura. Teu kanyahuan deui, hiuk jebet. Harita anu nampiling deui, kedebut we. Si jubah beureum harita rubuh nang kerak bengkang. Geuti ayeuna mah ngaleuy tina sela-sela juru bibirna. Aswina teu eureun-eureun harita teh meragakeun jurusna ti awal nepikeun ka air. Terus dibalikan deui, kitu jeung kitu we. Aswina jeung Bah Omed oge kakara apa harita kana kahebatan eta jurus. Dina balikan anu katilu, Aswina ngeureunkeun gerakan jurusna. Memang aneh, badan Aswina jadi aya anu ngalindungi. Tanaga rosa badan asah rampang. Sejubah beureum harita hudang bari jeung semengir nahan ka nyeri. Sejubah hideung jeung sejubah hejo bisa ngarti yen pelindung dina badan Aswina mangrupakeun pelindung anu memang hebat. Ok harita teh sejubah hideung. Urang kudu hati-hati euy. Ilmu si Aswina lebih hebat tibatan kamari. Ting ilmu naon anu jelas mah bahaya pikeun urang. Gunakeun jurus rongka gunung bebarengan. Sok, gunakeun. Rakatek tiluanana ngawatek jurus rongkah gunung. Julung tiluanana harita loncat. Hiuk, perep katuna harita ditenggelkeun kana sira Aswina. Aswina tetep pancuh. Dina tenang, teu sieun teu sing. Aswina harita ngadorongkeun dengan kateuhuna. Hiuk, culuger. Mantrokan kekuatan disada di Jamantara. Cengkang, gerebut. Badan sejubah beureum, sejubah hideung jeung sejubah hejo harita mabeut kana taneuh. Kejlok. Mutakeun getih lambaran. Anu tiluan silih teuteub asa teu percaya kana penanjona. Jurus rongkah gunung andelanana bisa dibendung, malahan mah anu tiluan teu ngacengkang maut kana taneuh. Aswina jeung Bah Omed oge sabenerna mah kaget teu nyangka jurus anu digunakeun ku Aswina mampu ngarubuhkeun sejubah beureum, sejubah hideung jeung sejubah hejo. Aswina harita leumpang ngadeukeutan ka sejubah beureum, sejubah hideung jeung sejubah hejo. Tiluanan harita ngageter. Rada seber ayeuna mah ku ilmu Aswina anu hebat. Coba beureum. Dina poe ayeuna Andika bakal kocor ku leungeun kula. Anjeun jubah hideung jeung jubah hejo mun pipilueun pasti bakal pargat nyawa. Jadi tong coba-coba pimilueun, cicing saduaan. Corelat Aswina harita ngablesat lir kilat. Kacepatanna luar biasa hebat. Teu katuturkeun ku panon sejubah beureum, sejubah hideung jeung sejubah hejo. Hiu dampalangan Aswina nengal pisan dina dada sejubah beureum. Cepet. Cengkang kedebut harita mebet kana taneuh. Hiu ka Aswina harita nibaskeun leungeun katuna tina jarak jauh. Wus cepet. Bajuna sejubah beureum rangsak. Dina badan katenjo harita beureum akibat tenggelan jarak jauh Aswina anu rosa. Bajuna oge langsung rawing, langsung raksak. Tapak dampalengan Aswina. Ketika harita kaluar tina badan sejubah beureum anu katenggel atawa anu ditenggel ku Aswina tadi. Sejubah beureum ngarasakeun ka nyeri anu banget nyeri. Aswina harita ngagupaikeun leungeun ka sejubah beureum. Siet sorosot. Badan sejubah beureum harita ngadeuketan ka Aswina. Tapi culung sejubah hideung jeung sejubah hejo ngahalangan badan sejubah beureum. Kap dicekelan pageuh pisan.
mun kitu mah anjeun tiluan hayang modar. Rasakeun ye. Aswina harita nyabok pipina si Jubah Hideung jeung si Jubah Hejo tina jarak jauh. Hiu gablok. Walah. Keuweung we anu duaan teh harita ngagoag karasana panasnya liara kena badana. Syurilat Aswina harita nyerang tina jarak anu deukeut. Hiuk suku katun harita nyepak keduna si Jubah Hideung. Cobet kalayang kedebut kulipak. Hiuk sukuna nyepak beungeut si Jubah Hejo. Si Jubah Hejo harita ngalanyap oge ikan nggulitikeun badanna ka katuhu. Los tanjongan Aswina harita ngahakan angin. Aswina harita neuteub ka si Jubah beureum anu keur diuk. Siet kap leungeun katu Aswina harita nyeklan beuheung si Jubah beureum. Rakatak si Jubah beureum ngabateuk jurus rongkah seuneu. Sangkan Aswina panaseun. Tapi metak aneh Aswina teu kapangaruhan ku elmuna si Jubah beureum. Tarak Aswina nyekek si Jubah beureum. Si Jubah beureum adug-adugan hayang leupas tapi tetela teu bisa. Pungkasana mah hiuk suku katu Aswina harita najong kana kantong semarna si Jubah beureum. Hiuk jobet. Si Jubah beureum molotot dua panonna burial buncolik. Kantong semarna cigana nama geus peupeus. Bakating ku tarik tajongan Aswina. Geulilah harita kalak we. Si Jubah beureum ngalepaskeun nyawa. Si Jubah Hideung jeung si Jubah Hejo nampak kitu mah sieun ku Aswina. Bulacat bareng-bareng duana harita lompat. Jeleng jerelat. Les duana geus jauh ninggalkeun Aswina. Aswina suka jeung bungah jalma anu geus ngagedabah kahormatanna ayeuna mah geus palastra. Sakabeh pangeus lembur anu nyaksian ngarasa bunga Aswina unggul ngelehkeun jalma jahat. Kasugri para wargi teu jauh ti tempat Aswina tarung. Sabenerna mah aya anu ngawaskeun hiji tangtungan nini-nini. Nyatana Nini Ismi. Nini Ismi teh tadi ge heran Aswina bisa ngawasa jurus anu aneh. Sedela ieu si Nini can pernah ngajarkeun eta jurus. Nini Ismi jadi penasaran harita teh. Celing celik. Nini Ismi harita pancung nangtung di hareupeun Aswina. Kedatangan Nini Ismi rewas pikeun Aswina mah harita teh lantaran teu izin ka Nini Ismi dirina ningali kitab leutik anu eusina jurus pinunjul. Pok Nini Ismi harita teh cemarita. Hei Aswina, di mana anjeun boga jurus anu hade tur bisa ngelehkeun si Jubah beureum? Jeung bisa ngelehkeun si Jubah Hideung katut si Jubah Hejo. Kulang kakara ningali ayeuna kana eta jurus. Aswina jeung Baomen kerung. Nah Nini Ismi teu manya kitu. Apaan kitabna oge aya di kamar Nini Ismi. Aswina harita teh neuteub ka Baomen. Baomen surti. Baomen harita teh wunggeuk sangkan Aswina jujur nyaritakeun kabehanana. Euleuh. Waktosna parantosep komdangu. Insyaallah dinten enjing urang teraskeun dina bagian anu ka-34. Sumangga lajeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.